Ameh kadengina leuwih jentre caritaan dewek ja. Sawyos cekap di dieu bokap abdi pun cepot nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap mugia katampi kalayan kabingahan Pak. Pujas tuti si lain ku dewek ditarima ku leungeun kenca jeung katuh. Diteuneun dina mun-munan anu moal kakeunaan ku owah jeung gingsirnya. Kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna. Bilih aya kecap paribasa anak doraka kanu jadi kolot dadasarna tina laku lampah abdi ngarumaoskeun abdi teh jelema buraong jelema bangor jelema loba carekeun da geuning tong bujeng hinga ku kolot ku batur oge sok dicarek abdi teh ku kituna ngarumaoskeun sok komo upami nguping kana hiji katerangan masa meni asang sieun abdi teh yen Gusti moal bade ngahampura eta jalma tanpa ridho hampura ti indung jeung bapana mun ceuk basa kolot baheula mah jalma nu doraka ti indung bapa teh diibaratkeun lamun dilembur kai randu mun dileuweung kai dangdeur dipake pamikul bangkung dipake pangaret bingkeung dipake suluh teruhai matak balwong kanuni lir hirup cara gamparan awak ditincek beheung dicekek paling untung manggi kokotor eta doraka tinung ti bapa teh kaluhur moal sirungan ka handap moal akaran isuning net teh semplek nincak semplak kitu salaki lain kituna hoyong ka kuping we pangampura bapa ka abdi merele si lain nyarita aja heuleung bisa nyarita kitu dewasa ya. Kapan menang nuliskeun ti Pakades Bojong Soang nya dina lebah kasalahan urang saling lubarkeun hampura jeung dewek ja sok komo dewek sifat ning kolot teh kanu jadi anak mah eueuh dunya kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ka awewenya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina kanu baungnya aku baungna ngandung harti teu diwilah-wilah turta geus leuwih ngamaklum naon rupaha kasalahan anu jadi anak da dewek oge baheula ngora heula kumaha meureun ngarasakeun rasana jadi budak muat teh nyatana tunggu di parut catang di rumpak babadug we jeung babadug leres nu matak dewek rada bungah meueusan teh ilaing aya kasadaran diri turta aya introspeksi diri meureun mana kitu ge aya panggeter dina hate turta aya pangenyet jeung kadali dina hate sangkan daek menta hampura ka dewek oh saprak gaul jeung Haji Apep abdi kieu teh percaya nah ngan meureun jelema hade menta hampura leres ngan leuwih hade nu ngahampura jadi dewek meureun aya nilai leuwih na ngahampura ilaih eta ku hayang leuwih wae kolot teh nya kitu nya sae atuh aya pikir saeun naon purwa ngagingsir linggih datang ka dieu Pak memang aya hal tepikeun we nya reng kahareup si laing reng ge si bungsu tuh geuning kahareup si laing gareng ka payu bos heuy beh heuy hampura beh uing di tukang nya abdi pun hareng alias si bongi alias kabogona si jeje slebeu nyangkakeun sama pangapaktos kahunyuk si babeku yang unyu-unyu yang hitam manis tapi gembrot mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan babeku dikarima oge kahunyuk sia nyangakeun sama pangapaktos gek sia teh gek kain
body shaming gede nepi ka eueuh ajen ka batur teh kalanceuk teh jadi hayang diajennya meuli hayam satalenan cakep di paraban ku bakatul lamun hayang diajenan ajenan heula ka batur ayeuna mah dewek terang ajen ka si lain lamun sia ka aing terang ajen tiba heula ge tara da iraha sia mah tong bujeng hingga kitu nginjem duit ka aing iraha mah ya sia mah meuni lamun maneh hayang diajen ku uing bayar heula hutangna ke lamun geus payu balong deui balong mana balong Pak Haji Apol marun aya pikir saeuna naon ieu teh be Purwati haturanna ligih datang ka dieu tah geuning aya naon ieu teh kutara-tara teh sasari kutara biasa nah bade buka waris bade masrakeun warisan ngabagi-bagi eta napi kumaha heeh da uing geus siapkeun pulpen jeung kertas ame rata ngabagi hawarisanana siapa menta warisan bari jeung kolot hirup kene sarua we nitah modar ka dewek teu nitah modar mangan semi nitah eta mah nya semi eta mah bae kitu Pak kieu ya saperkara dewek ngahaturkeun rebunuhun ilaing kabehanana geus bisa nyaosan kana pangangkeur dewek dina poe ayeuna leres nyaeta daek ngecakeun pagawean dina waktu ayeuna muhun urang luangkeun cu luangkeun waktu dina ieu karinehan waktu anu meureun kasebutna cunuk waktu ninggang mangsa nitih wanci nu dipandang mustari bisa riung mungkulung saperti kieu bari jeung kayaan dina jag-jag waringkas leres luyu jeung katangtuan hirup dewek salaku kepala rumah tangga ari jalu ku amuna ala nisai ai lalaki teh pamimpin teh eta awewe mun seuk eta awewe boga turunan heutunan dewek keneh meureun pamajikan teh jeung anak dewek nya leres anu ieu dewek teh tanggung jawab ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat berat tanggung jawab dewek nya heeh bener beuki berat teh tanggung jawab teh matak begangan ame lincah arah lincah tak ari tanggung we ti lahir nepi ka batin sifatna ilaing kabeh ngadidik ngatik nepi ka ilaing kabeh ngecakeun status tina lajang tina bujang kana kawin eta teh geus tanggung jawab dewe hartina meureun getihna satetes ambakanna sadami nyawa jeung ragana anu dina kandung di raga teh eta teh tanggung jawab dewe keneh ya leres di dieu meureun dewek rek mukakeun naon rupa hal anu jadi ilmu anu sifatna ieu ilmu teh matak mangpaatkeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa jeung ieu ilmu teh mudah-mudahan sing jadi pamatri kana ati sing nepi ka ngakotret dina hate ilaing kabehanana sabab ieu luyu ilmu teh nyaeta ilmu anu baris mangpaat pikeun musi lain di dunya nepi ka akhirat etang-etang dewek ngageuing ngan ngageuingna oge sarua jeung ngageuing diri dewek sarua jeung mapatahan diri sorangan naon teh urang luangkeun we waktu saheulaanan pikeun menekung kanu maha agung munajat ka Hyang Maha Sukma Macu sangkan hirup urang nyukurkeun kana rupahan nikmat nu karandapan ku urang dina hurip hirupna urang di alam dunya sabab urang hirup di alam dunya aya keneh kasempetan munguh pangeran pikeun babalik pikir laku lampah nu tukang anu goreng sina hijrah kanu alus
hartina teh nyaeta sing bisa urang teh luyu jeung katangtuan pangeran turta aturan pangeran. Sabab di mana mangsa geus paeh mah ucu pegat amal-amalan teh jeung moal bisa ngoreksi diri ka hareup. Leres. Meungpeung hirup, meungpeung nyawa dikandung tina raga. Leres. Meungpeung keneh aya kesempatan da dunya teh moalana ujang. Lir ibarat panggung sandiwara ai ngaran-ngaran panggung apanan sok oge dirungkatkeun deui. Hartina teh meureun ieu hirup teh bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunan. Leres. Bohong urang ngaku urang Cikoneng teh cu. Bohong urang ngaku urang Cijeruk. Bohong urang ngaku urang Cigebar. Bohong urang ngaku urang Bojong Sari, Bojong Soang, urang Cikoneng. Cigebar. Tapi hakikatna urang teh urang akhirat. Nah, geuning tingali ku ilaing di mana jalma geus maot eueuh nu balik deui ka alam dunya. Meureun mana kitu ge geus betaheun ai geus di lembur nama. Loba cabakeun di lembur. Leres. Geus mulih ka jatina, geus mulang ka asalna. Sing bisa mulih ka jati mulang ka asal luyu jeung katangtuan aturan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asyati Allah kudu mulang di ka Allah. Nah loba nu teu mulang ka Allah loba anu ngawujud jadi tina kayu cicingna, tina batu, tina leuweung jeung sajabana. Mit amin tuh anu cicing sagara antara akhirat jeung dunya aya anu kapedol keneh ku kapanasaran dina di dunya nya. Nu matak sok ti ayeuna sehingga rumasakeun ieu diri sasampiran awak sasampayan umur ukur sagaduhan saliring-liring dumadi sarekak saparipola urang teh kagungan Gusti Unggul dayana upayana angin anjeunna nu kagungan la haula wala quwata illa billahi aliyil adimnya benya tah eta auqalo. Leres dicontohan tuh karuhun anu parantos ngantun mah geus nyeun karya anu baris mangpaat ka urang-urang sadayana salaku anak incuna naon diantarana nyaeta ngarebut kamerdekaan tina leungeun jajahan teh marantena nepi ka wani paeh posona marantena wani negakeun ini ti lempurna ninggalkeun anak jeung pamajikan nu dibelaan nagara jeung bangsa. Ya, leres. Ayeuna jilegur geus merdeka naon atuh kontribusi urang ka nagara jeung ka bangsa? Da lamun mudah kana perjuangan baheula jeung ayeuna mah jauh mula melu lamun diudag mah teu satai kukueun baheula. Leres Pak. Nya itu teh mah bener nya meureun itu teh mah meureun sacarana we be maksud ilahi berjuang teh da meureun dina zaman merdeka seperti kieu mah lain manggul bedil meureun ku ngayakeun keamanan katertiban mayar pajak dina waktuna Jumat bersih atuh ngayakeun kebersihan oge pan urang teh eta teh sarua jeung berjuang meureun be tah eta malah cenah cek aya nu sakaul ngomongkeun cenah lamun nagara hayang apal maju jeung teuna tingali dina walunganana akumaha gitu maksudna lamun hayang nempo nagara majuna tingali dina walunganana lamun walunganna bersih eta nagara maju lamun teu acan nah sabab lamun dina walungan bersih aya dua unsur anu digawena hiji rahayat kedua pemerintah hiji rahayat geus ngarti kalayan geus ngartikeun kana lingkunganana yen urang hirup teh perlu cai jeung kabersihanana kaduana pamarentah urang
geus ngayakeun tindakan anu konkret anu proaktif kana eta walunganana sangkan bisa ngabersihkeun walunganana tapi geuning buktina urang mah henteu nya dari ipu geura sok watir geuning sok aya sok komo geuning jelema patetangga urang lupa anu jelema anu cicing dina garis kamiskinan leheung dina itu ieu na eta dina mandi dina nyeri beuteungna ai geus teu boga pacilingan geus teu boga WC teh pan komo bari keur kagaringan teh mah wah ripuh teh nyeri beuteung teh ngadak-ngadak we hayang dolbon teh naon modal di kebon ripuh hari usum ka so atawa dolce da ayeuna mah geuning geus teu butuh ngaruang taneuh teh dolce teh modal dina karesek nu kacida mah dolha naon dolha modal dibikeun ka mitoha kana geuleuh teh goblok leres pak tuh muhun pak muhun sok ayeuna ieun karya anu hade anu baris mangpaat keur ilaing malah cekolot baheula mah cenah jar geura ieun karya cicing silaing pernah hirup di alam dunya sabab naon arti nama tanpa karya da sarupa oge jalma mah dipika inget ku karyana dikenang ku karyana laras tuh eta teh fakta realita jeung hukum alamna memang kitu nya laras tah eta oge sabagian tina ibadah eta teh nyaeta mere mangpaat ka jelema rea khairun nas anfa'uhum linnas teh berupa nya jadi ngelain ngaukur salat zakat puasa eta mah anu wajibna tak ieu leuwih wajibna deui da hubungan teh hablum minallah hablum minan nas ja nya leres sok bere manfaat sacarana silaing sanajan pangkat RT acan tapi pikeun nagara jeung bangsa teh kudu leuwih digalakeun naon sabab urang siboga rasa rumasa yen ieu nagara teh nagara urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge keur urang-urang kene eta teh sadar bernagara jeung deui sadar bermasyarakat sing inget pan paheuyek-heuyek leun pantai-antai teh pan rek jeung saha deui iwati papada urang muhun sadar beragama sing inget hirup teh bakal maut sedengkeun maut iwati ninggalkeun amal mun ceuk bahasa umum nyaeta karya laras tuh ulah warga Jembar almarhum Haji Apo magget neun karya anu alus anu peris mangpaat tinggal itu sunatan masal 42 murang kali dikeret si etana teh si manukna teh nya si Elpan eta teh ku Mantri Ali Nurdin ketua paguyuban alana Pak Haji Apo eta 42 murang kali dikeret can santunan panti jompo can santunan anak yatim piatu dewek mah yatim piatu eueuh goblok yatim piano aya yatim piatu mah teu boga indung bapa aya yatim piano teu boga grup elektron goblok kemana karep wae sia teh sebab dewek mah pemain cabutan wae nya gitu Pak mohon Pak nya ku kitu teh mah Pak paingan geuning naon dina katerangan sok kuping wartos abi saur Bapak Kiai Bapak Ustad yen cenah Allah teh moal pati-pati nurunkeun ajab ka hiji nagara lamun balaler jelemana kitu rahayat ayeuna mangsana teh keur kritis rek teu kritis kumaha ada loba pisan para pamimpin anu jalir tina janji sulaya tina carita
anu mengkol tina rupaha janji-janji turta program anu dicanangkeunana nu matak pantes pangeran mere ajab oge da seueurna geuning lolobana heuh lolobana kawas pamimpin ayeuna henteu aya kabeh mah ngan lolobana ieu mah jadi pamimpin anu borangan borangan teh sieunan sieun ku jurig lain sieun teu beunghar sieun teu lega syawa sieun teu gablek pamajikan geulis tina eta loba ka sieun teh bakal tega ngahalalkeun kana sadur pacara tungtungna duit negara duit rakyat dilegleg komo zaman kemarin mangsana keur lobana panyakit covid sasalat kaayaanana rahayat kudu cicing di imah anjuran ti pamarentah kudu cicing di imah ulah kalau banu keluar kurangi aktivitas sajabana memang eta ge aya bantuan ti luhur ngan kitu prak-prakanana teh nepina teh kana wawuhna we hungkul kabarayana jeung besti-bestina teh loba anu kitu teh Pak anu tungtungna rahayat ngamarudah ayeuna tong nyak blok hirup teh sia teh enggeus sia dengekeun ku maneh naon saksian diri maneh cukup ku maneh pan datang buligir balik buligir kalam dunya teh lako citu muna proda ngaligingsing teh sanak teh keluarga teu mang teu alo dibuehan oge kudu hirup nah make je mikiran batur sia heuh lain ieu mah masyarakat anu kritisnya kelihatan gitu jadi antipati tasia salaku rahayat ulah loba mikiran kitu keun bae da usumna lamun eudek oge siapa yang ngobrolkeun mah alus nu alus-alusna jeung sajabana contohan ku maneh hameraeun disungkun eta teh kitu teh maneh percaya aya na sawarga percaya aya nu neraka make jeung dokumen ku sia lamun sia iman takwa kanu kawasa geus entepkeun we da urang mah ibadahna syakur nepi ka ngelingan digugunuhun henteu paduli teuing dorakakeun manehna urusanna sewang-sewang nafsi we goblok atuh sia teh eta goblok-goblok wae sia mah tapi ari pamikiranna mah bener sia alus ya sok we ai masalah debat mah itu ieu mah pek teh teuingan cing inget di mana pasea eureun sabab naon sabab tibatan kaitu napi pasyaeun hade keneh jempe oge ibadah keneh lamun kaitu napi pasyaeun teh aya leres Pak leres nu mata di dieu urang oge sing pada akur sing pada salaria cing bisa neuneun karya kahijina kaduana sing pada muji kana keagungan pangeran sabab ieu puji teh bisa nyalametkeun turta bikeun ka urang salarea jeung pakeun urang salarea maksudna kumaha apan sidik sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu matak nu ngurus sadaya alam teh naon sia mah naon salah ya sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh muhun Allah salah lamun salah ngandung arti lain Allah anu ngurusna teu ngarti dengekeun kalimahna sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh muhun Allah si goblok eta sakitu tegas dicontohan ku dewe dicontohan kumaha eta ikat sok ikat mana ieu ikat ngucepot nu nutupan sirah teh naon ikat tah eta jadi jawabanana ikat tuh
Itu ngerti ngartos. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Iket. Naon ieu teh? Jangineung. Engko bener eta teh contoh pege. Engko tadi bener tapi salah. Kumaha teh? Heuh contoh. Engko ngarti sete. Balikan deui. Ieu benda nu lainnya, ieu pangsi. Nu nutupan awak. Nu cepot pangsi teh. Nu nutupan awak teh naon? Pangsi eta nu cepot. Pangsi tah. Ieu pangsi nu cepot nu nutupan awak. Nu nutupan awak teh pangsi. Ngerti? Ngatoy. Sok enak balik deui. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh nya pangsi. Belegugna luar biasa. Turunan ti saha sia? Kan da imah pinter sia teh. Kapul. Gareng. Ngarti sling. Ngarti itu aing mah. Da si mah belegug atuh. Nya. Cuma apa? Sia ngarti? Ya, sia. Di dunya ge heula aing budak dalam dunya teh. Heueuh, heula maneh ngan pinter heula aing. Cing lamun heueuh ngarti sia. Jawab pertanyaan tadi. Kumaha pertanyaanna? Hah? Heueuh sadaya puji. Heueuh tuluy. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh eta teh Allah ya dengekeun ku maneh. Lamun aya bab bagan tentang eta, setiap dat sifat asma apa? Maksudna ngomongkeun tentang Allahnya, datna Allah teh laisa kamislihi sayun. Eueuh perkara anu bisa ngabandingkeun saperkarana oge di alam datna teh ai sifatna Rahman Rahim Jabar Qahar Asmaul Husna ari asmana teh ngaran jenenganna Allah ari af'alna kun fayakun jadi ngajaradi lamun pertanyaan biasa sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Lamun nu ngurus sadaya alam Allah jangan boga af'alna kun fayakun nyaeta kapengurusanana. Jadi jeung ngajaradi. Heuh jawabanna naon? Heuh lain Allah, heuh naon? Puji. Puji mana? Orang mana? Saya mah belegug. Puji tina sifat. Saling puji. Begitu, iya. Kaharti meureun. Tanya deui abdi. Nangtak. Hayang ditanya deui. Sok. Matematika, fisika sok tanyakeun abdi. Bener ieu. Tapi ulah matematika kana lieur matematika mah. Nu bieu heula. Ulah sok salah. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ya? Puji. Bener? Kenapa melamun? Reuasnya abdi pinter. Hebat teu? Bener teu? Bener ya, beres. Aing atuh. Jual di aku. Eta mah kitu dah di aku serangan hirupna teh. Tong disebut aib. Jadi anu ngurus sadaya alam teh puji Pak. Kumaha carana? Right? Kumaha carana? Carana kumaha teh? Deui. Carana deui dong. Deui, nyangakeun we. Ongkos yang ngarti abdi mah mung sombong. Sok we jelaskeun Bapak. Hoream ngomong abdi keur peuyeuh. Si juri
cara nak muji teh iya dunya kabehanana eueuh barang anu mubadir mungguh pangeran mah utek tongo walantang kogotongan kabeh tunggal makhlukna pujian hungkul lain sanesina tah ayeuna dewek rek nanya ka ilahi naon apa sileng nyiruan terang seperti halna jika lebah deui nyiruan karena cai kolomeran pikeun bahan pimadueun numutkeun pandangan jelema eta cai kolomeran teh naon ya kotor tapi aya bahan anu alus keur pimadueun tah nyiruan bisa muji karena cai kolomeran leres benar leres ayeuna lamun dewek silai dewek rek nanya ka siling ai tai kotok geuleuh tai kotok naon nu panggeuleuna tai kotok jelema tai kotok sama dengan tai hayam banyak make jeung tai kotok jelema pan kotok ngomongna ge tai kotok teh tai kotok geuleuh tai kotok RW si goblok tai kotok jual lain meureun borokana RW teh lain jelema meureun blekukna teh jawabkeun belah meuni lamun anak teu apal bejaan tong disertakan areuh tibatan hayangnya hayang balik hayang ini tai kotok nu saeutik nah dalam loba manfaatna coba lamun tilu treuk we tai kotokna tuluy dijual ke petani jadi gemuk ya jadi pupuk mun silain dina pepelakan teh mah perlu gemuk perlu keur naon keur subur dipuji ku silain eta tina tai mal tungtungna eta dialuskeun gemuk dicencebana tungtungna jadi bubuahan tak geuning hasilna jadi hate oh kitu patah marukana teh puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis beh dieuna pisan puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka sahanapeun puji ka saluhureun pikeun batur tanyakeunun jeung pentaeun puji ka sasama pikeun batur pakumaha puji ka sahanapeun pikeun jeung bereun lamun ieu dipake kurang salarea kawangku ieu nagara teh bakal menuju kana nagara anu badatun thayyibatun warobun gopur subur makmur gemah ripah lo Cinawi teh bakal kahonta eta teh lamun ceuk basa visi misi urang Sunda mah silih asah asih asuh kaituna silih wawangikeun benernya pak nu mata kitu sia teh Siliwangi teh moto ieu mah kumaha tuh ajuk-ujuk aya jelema teh kasurupan ngadenge wang si Siliwangi teh make jeung hayang cikopi nu kitu mah curi ka Siliwangi goblok leres pak bener waktu eta ge kasurupan ku Siliwangi hayang McDonald eta mah lain kasurupan siana lapar tah deui jabat ti eta balik kana pokok dewek teh ieu teh rada tegeunah hate jang tegeunah hate kunaon si dawala mana teh di Silaing si Kang Uu beja tinu sajengka jadi sadepa kajadian ayeuna keur rame si dawala pajar cenah rek ngagugat luh menang beja deui aduh ngagugat naon ya tah sugan silaingnya da silaing masuk pagiling gisik mah jeung si dawala
meureun sok patunya pandanya teh jeung si laing duaan pang-pangna ka si laing cepot sugan aya dawala ka si laing anu matak aya pikeun hayang naon anu kaituna nepi ka boga cita-cita rek ngagugat ya dewek oge cek beja mana mah sadurung sagala sugan gitu ye justru abdi teh geus lila teu panggih jeung si dawala teh meh kalakuanana ayeuna kaos nu gelo pangleungeun ka Kang gini kawas nu gelo kumaha jah Pak unggah ditanya ku abdi lah kenaon si laing jojekuk we lain bibir nu nembalan uluh jadi lain bibir nu nembalan teh kakah leungeun nu nembalanana amuing edan-edanan si dawala jeung teu teungeut tah buncun huri abi beungeut ieu nepi ka beureum kiri teungeul ku si dawala lain beureum teh mimitina sia keur mah kitu ketambahan teungeulan rikna be heeh tuluy si dawala unggah adat hayang itu hayang ieu teu apal abdi oge ngan rame kulantaran si dawala teh teuing kumaha pokona aing mah ngan kadenge ku abi mah aing mah geuleuh aing mah ka si bapa teh cek saha teh cek si dawala dawa si bapa teh cenah loba ngomong wae bari jeung eueuh bukti loba syaur tanpa bukur loba nyarita tanpa nyata bari jeung eueuh bukti anu puguhna sugan justru abdi teh aya rek nanya dak sibuk wae geuning nya si sugan kita naha pernah ngajanggikeun naon ka si dawala boa-boa teu ja boa-boa naon kunaon kitu be heueuh baheula aing rumah sia nyerekan tah nyerekan si eta minta duit ka aing jangan aja modal lain naon meureun apa ilai kabehan oge kesah cenah cicing dina pasirna kamiskinan ayana dina sagara kasangsaraan ungad panggih kitu we dihina jeung dihina maklum urang mah jelema sangsara leuja nya cek dewek kabehanana ka anak-anak dewek ulah hariwang ulah melang sing inget si lain teh sabenerna mah beunghar ngan ulah wakadi aku lamun si lain percaya dewek teh terus sawarga urang sawarga teh nu aing cek saha teh cek dewek iya nah kemana karep teuing sawarga itu nu bapak heeh si lain percaya gareng nah nu gelo didenge atuh sawarga nu manehna senal oge moal sisirangan koneng sabelah beureum sabelah tuh percaya teu pan dewek teh nyumput buni dinu caang negrak bari jeung teu katemong ieu teuing gitu teh lamun heueuh mah heueuh ngan si dawala minta wae warisan eta teu sabaran anu tungtungna jang nah kumaha ai lain can waktuna cek dewek teh geus waktuna mah kasaha dalam geus waktuna mah dibukakeun kuncina ku dewek ngan bubuhan ieu can waktuna wayahna si lain geura sabar narimakeun naon rupaha ka nyeri ka peurih dina jadi jelema sangsara kitu cik dewek teh ngalewatan ngapeurih celengkeung we si eta mah tibatan ngajedog baji di aing mah init kitu cik dewek cik si eta teh ras usir ku aing jor sia lamun si lain nepi ka kekepeteukeun mung ngadegekeun kana kahayang dewek cicing dina kamiskinan aya dina sagala kasangsaraan tuturkeun dunya hayo naon ieu bapak kambakeun dewek si dawala dong ka abdi atuh ngartikeun mun ngilu reuwas aing kitu dewek teh meureun eta Pak meureun eta penyakitna kasinggungan ayeuna Pak bener coba teh viral si dawala teh pada loba ngomongkeun hashtag dawala gugat aya hashtag dawala
kabogoh aing oge jadi selebeu nepi ka turun FYP na ge. Ku si dawala teh. Itu ya. Eleh trending. Wujud salemur ear saja jagat dawala rek ngagugat dawala rek ngagugat. Ngan teuing ngagugat ka mana? Boa rek ka sawarga sia eta. Sia nepi we deuleujan ka pangagung negara Amarta. Justru geus rame dina media Facebook, Instagram, YouTube, Dan surat kabar. surat kabra loba pisan teh Pak. Bener ya, leres. Nyereng, da sia mah geuning aktif dina IG. Na TikTok. Da aing mah tuh selebreng. Selebgram. Pan aingna gareng jadi selebreng. Nya TikTok reng aing ge. TikTokers demerin. Heeh. Kitu teh Pak. Amuing belajar. Sieun kejadian nu teu ngeunah we kana hate aing leucu palingan hate teh sesebelakan wae belajar. Teu ngeunah dahar, teu ngeunah sare, dewek teh ku ngadenge ieu beja. Lir pendra. Barang saweg imbal wacana. Wayana dawala anu bade ngagugat memang gujrut salemur eara saja jagat. Nyatana bade ngagugat ka sawarga manik loka kahyang otipati jagat nata pramesti Batara Guru. Dina sajengka jadi sadepa beja anu tungtungna dugi ka para dewa-dewa ti sawarga nyata ngaliwatan hiji pusaka anu tiasa ningali kejadian-kejadian. Wayana kasieunana para dewa-dewa atuh temahna dewa-dewa ngajieun nyata walapatra kasakumna negara